Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jajara carios si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng emang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mang oge nganuhunkeun kan parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu jang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha tarasna ieu carita si Endul Jawara Olo Kejo. Sok kaparayun sadayana. Hihi, dagoan sia montong nasa badega aing deuleu. Sing horeng nu cacarita teh tayalian ti si Endul. Kekak maning karen odempang ngadeukeutan nyampeurkeun ka si Codet. Si Codet anu merhatikeun kadatangan si Endul teh mani colohok. Nampocal mah padag enjum beuteungna mani budayut siga anak buta. Tapi teu lila haok tumanya. Sia teh euy. Jadi sia dudungan mangkeluk nuduaan teh euy. Ngaran aing Endul bener sia aing dudunganna. Eta nu duaan sia montong ngaroga halanan dasa padega pangawasa tia aing. Mun wani-wani hasok sia ka aing langsung. Aing anu boga padati teh deuleu. Hahaha. Jadi sia juragan Endulnya, hei juragan buta. Ulah sosoroh kojor deuleu. Leuwih hade tinggalkeun ieu tempat. Itu padati jeung barang-barangna jadi milik dewek si Codet deuleu. Euleuh. Hi, montong sangeunahna sia. Geunah wae sia Codet. Nya moal dibihikeun deuleu. Jadi sia teh begal. Ngaran sia teh Coet. Lain Coet sia, tapi Codet deuleu. Heuh. Montong ngahina deuleu. Hi, pantesna ge maneh mah ngaranna teh Coet. Eta beungeut sia teh mani remek. Kawas Coet ti bebeut. Hihihi. Aing mah moal ingkah balilahan. Moal ngejat sok urang pada nyekel sabuk milang tatu. Urang izin jajaten jeung aing. Si Endul surendul sia. Sia begal kudu diwarah deuleu. Si Codet teh mani muraleng atuh panonna molotot cikarek bidil. Untuna mani kekerot awakna ngagidir. Amarahna teu kawadahan. Eta bakating ku amek. Asa dileledek ku si Endul. Kurang ajar sia cucungah deuleu. Tong hanjaka deuleu sia Endul. Sia bakal kojor poe ayeuna. Poe ieu bakal jadi poe panungtungan. Rasakeun deuleu. Si Codet geus teu bisa namarna heak narajang. Peureupna nyewuk arek ngagebrok kana careham si Endul. Si Codet geus boga kayakinan najan eta juragan Endul teh awakna badak enjum oge kusakali nganonyok oge moal teu rag-rag ngajurah roh. Basa peureub ngadius rekeuna kana careham si Endul. Sakilek si Endul teh miceun beungeutna. Dina gerakan anak gajah ti seureuleuh awakna semung ngagalakedai ka tukang. Los atuh peureub teh nyamos. Dina kayaan kitu awak si Endul teh nu tadina ngalakedai teh rajua nyuruntul jiga anak gajah arek nubruk. Puguh we si Codet teh leuwas mun seukeuna teh keudang katubruk. Wah teh ngacengkang atuh. Tapi rikat si Codet teh cingkrak ka gigir soloyong awak si Endul teh milepas. Sakilat suku katuh si Codet teh nalapung bujur si Endul. Eta bujur anu sagede telebuk teh ditalapung hiuk. Cobron. Tapi mata kaget atuh. Laina si Endul anu nyolontot. Kalaka eta si Codet nepikeun ka mental. Jika ngajajak taret we ngenyot. Si Codet nepikeun ka ngabangkieung. Hihihi.
Kunaon sia pol aing ditalapung rasakeun deuleu wabales ti aing deuleu coet rasakeun si Endul kiwari nyuruntul. Manehna naraja ngamanfaatkeun kaayaan awak si Codet anu can mancuhkeun deui tangtunganana. Hiuk pereup si Endul teh anu gede teh ngadius nyewu kana dada. Mun sekeuna kana dada teh bisa dipastikeun dada si Codet teh moal teh ramek atuh. Ngan sakilat si Codet ngawatek aji halimunanana. Cirimna ngadadak ngilas leungit tina paningali musuh. Atuh si Endul teh mani culang cileung leungiteun musuhna. Ngaleungit euy. Alah kamana si kurang ajar teh. Si Jot Pinaya jeung Juragan Minta oge anu ngalalajoanan ngarasa kaget. Lantaran eta bega nu ngaran si Codet teh kiwari mah geus hanteu katingali leungit tina paningali ngiles duka teuing ka mana. Boa-boa cenah eta bega anu ngaran si Codet teh boga ajian ilmu gaib atawa ilmu halimunan. Kabehan oge hariwang inggis we si Endul teh kateter nepikeun galeh jajaten bobor karahayuan cilaka ditandasa ku eta bega. Cilaka euy cilaka. Si Codet bisa ngaleungit atuh euy. Enya. Alah, buah-buah eta si Codet teh boga ilmu gaib. Bisa nyamarkeun paningali. Enya boga aji halimunan meureunnan. Mudah-mudahan we atuh si Endul bisa ngungkulanana. Atuh. Mudah-mudahan si Endul teh salamet euy. Ngan inggis dewek maka ngaran yang hareupan musuh anu hanteu katingali. Bisi si Endul cilaka atuh kumaha lamun cilaka teh euy. Tenang, ulah baka hariwang. Kuring mah percaya kana kahebatan si Endul. Najan si Endul teh teu boga gisaeun kana ilmu silat, tapi si eta teh sakti euy. Atuh mudah-mudahan wae si Endul bisa ngungkulan euy. Si Jot jeung Winaya teh keur harapan si Endul teh bisa ngungkulan musuhna. Percaya kana kasaktian si Endul. Caturkeun deui si Endul anu bingung leungiteun musuhna ayeuna teh kudu narima kana kanyataan lantaran musuhna teh hanteu katingali. Ngan bae karasa aya panarajang anu hanteu katempo cirimna. Ukur karasa we sambaran panarajangna. Pating hariuk pating sarewuk. Si Endul hari tarikat manehna teh sosolontodan dina gerakan biruang sarebor. Solonton plos. Tenggelan jeung tajongan si Codet nyamos ukur ngakan tempat kosong. Asok sia najan sia hanteu katingali Codet. Asok tarajang di aing deuleu hanteu keuna sia hanteu keuna. Ceuk si Endul ngalelewaan ka si Codet. Lamun seuk katingali eta si Codet teh atuh unduna mani kakarot. Tetela cenah eta si buta teh masih keneh bisa takeun ngungkulan sanajan manehna ngagunakeun ilmu atawa aji halimunan. Edan teh si buta teh tah. Tetela eta juragan teh lain jalma samanea. Boga ilmu nahaon bisa ngarasakeun panarjang aing. Tapi keun kangaranan yang hareupan musuh anu hanteu katingali. Sakedeung deui bakal ribuh. Kituna aing leuwih hade keketayepan ayeuna mah. Ulah nepikeun kanimbulkeun sora. Geus deukeut ku aing bakal dibungohan. Rasakeun sia juragan Endul. Si Codet kiwari mah manehna teh ngatur taktik atawa nyieun siasat licikna. Keur majirimna hanteu katingali ku musuh. Kiwari mah gerakanna teh hati-hatina keur hate nimbulkeun sora. Ketayap kawas maung keur ngincer mangsana. Sedengkeun ari si Endul manehna museurekeun ceurina. Ngadedengekeun lamun aya samaran pandarajang musuhna rek tentak disingkahan, tapi si Endul kiwari mah hanteu ngadenge sora anu leumpang atawa lumpat. Sokomo aya nu narajang mah. Kamana eta si kurang ajar si Codet remek teh tah. Teu kadenge sorana ku aing. Asok sia Codet. Asok tarajang di aing deuleu. Si Codet anu leumpang ngatayap arek ngabongohan. Kiwari teh geus aya satukangeun si Endul. Ieu buta gelo teh sakedeung deui bakal kojor. Bodog aing bakal nyapatkeun beheungna. Dituar sia dituar ku aing deuleu. Si Codet geus boga kayakinan kiwari mah si Endul teh moal bisa salamet. Malahan mah geus kalugas bedogna arek ditigaskeun kana beheung si Endul. Si Endul anu masih kena bingung kalengitan musuhna.
kiwari mananahan teu sadar lamun satu kangeuna teh aya bahaya anu ngancam. Si coret sakilat ari teh tengah ngeubatkeun bedogna arek nigas kana beheung si Nul. Ngan bae memeh seseukeut bedogkeun kana beheung. Aya kekuatan anu henteu katingali ngahadang ngahalangan. Palukarna eta si coret teh nepikeun ka ngacengkang atuh. Cengkang kedebut. Kurang ajar. Nah kekuatan naon si Jadot. Jika rasa panas, aduh. Tetela eta si buta teh sakti. Benar-benar sakti si kurang ajar. Aduh, panas. Si codet teh ngajurah roh badi muringis nahan kajadi ngararasakeun awakna anu panas. Lantaran lianti eta kekuatan teh ngabandingkeun kana awakna. Karasa hawa panas mani nyongkap. Si Nul barang ngadenge aya nu ngoceak satu kangeuna teh kaget. Lacu ngabalikeun awakna. Alah, di mana sia teh coet? Kunaon sia teh ngagoak euy? Da kunaon kapan ku aing teh hanteu di kukumaha deuleu? Asok teu teh mongkeun diri montong licik ti kajurig deuleu. Hayo sing hareupan aing si Nul deuleu. Si codet teh hanteu nemalan jurung gunung maksakeun hudang. Manehna teh masih keneh penasaran hayangnya ngoceun arek di bongohan deui we. Ketayap ngadegetan si Nul. Bari bedogna teh disayagakeun pikeun nigas di kana beheung. Hayang nyaho. Penasaran ku aing rek dicobaan ditigas di beheungna tah. Naboga emunana hawan teh si jurig teh. Tapi keun sia. Rasakeun sugan ayeuna bakal ngaleg kencang tah. Sirahna teh kulutuk. Ketayap. Si codet teh ngadegetan di ka si Nul. Si Nul anu henteu bisa ngadenge kana gerakan atawa suara gerakan eta si codet. Manehna jika tadi we bingung leungiteun musuhna. Hiu, si codet teh ngaheumbatkeun di bodogna. Dina carak anu moal bisa disinggahan ku si Nul. Tapi memeh bedogkeun kana beheung. Si codet teh ngacengkang di ka tukang samalah kiwari maleuwih tarik. Aya kekuatan anu ngabantingkeun. Kedebut, kebru. Aduh, panas, ampun. Tobat. Kiwari mah awak si codet teh jadi katempo aya ti halimunan teh ngadada kesirna. Katempo kukurelengan ngararasakeun awakna anu kasar karasa panas jiga di dulu. Kunaon sia teh kalah kagugurentelan. Jika anu kapanasan, jika cacing di poe euy. Anu lalajo ge kaget tak kunaon cenah teh si codet teh. Teu pagah puguh ngadadak katempo bari dina kayaan kukurelengan ngararasakeun panas awakna. Sok padahal kapan tadi mahan teu katempo cirimna jeung hanteu di kukumaha ku si Nul. Aneh euy, aneh tuh tinggal itu. Ayeuna mah jadi kadeuleut euy teh si kurang ajar teh tuh. Kukurelengan jiga cacing kapanasan euy. Enya, kunaon eta si codet teh nya. Tapi pasti teh alatan kekuatan atau kasaktian si Nul. Kuring mah yakin aya kekuatan anu ngungkulan aji harimunan. Atuh. Tapi si Nul tuh tinggal itu nyamperkeun ka si codet tuh. Jika ada marek diwajak si Nul. Ayo wajak tabega teh Nul. Tong dibere ampun atuh. Parieuskeun beheungna tuman atuh parieuskeun euy. Bener we si Nul teh laju ngadeukeutan ka si codet anu keur kukurelengan. Gegak mani ngadedot. Jika malakal maut anu arek ngadeukeutan. Kunaon sia teh coet. Nah sia teh kalah kakukurelengan kitu hasok di hudang. Urang teruskeun tarungna deuleu. Teu sing hareupan di aing ye. Si Nul sureun Nul deuleu juragan Nul. Ampun juragan, ampun. Isip abdi rumaos lepat tus kuawantun megatan juragan. Ulah dugi ka ditandasa juragan. Ampun. Tetela juragan teh sakti mandraguna. Isip abdi rumaos kateter lejajaten rumaos taluk kasalira juragan Nul. Kapanan cek tadi ge ulah wani-wani deuleu sia. Aing teh atuh si Nul sureun Nul juragan Nul. Jadi maneh teh rumah sateter jajaten rumah sataluka. Aing
sia Leres juragan, leres. Isim abdi teh rumah wis lebat aluk ka salira juragan. Alah, panuhun ulah ditandasa. Abi masih kene hoyong hirup. dasar begal sia teh. Ari kabatur kejemjeng telenges. Ari ayeuna sia geus 6 rumah. Sia teh boga kasieun oge. Hihi, ku aing sia maneh teh bakal diwarah. Bakal dicecek dahulu teh nepikeun ka bencar deuleu. Cek sia nu are teh bari ngangkat sukuna jika anak gajah rek ngajajak. Pugu we atuh si Sodet teh manis soak. Beungeut namani sepa awak namani ngadegdeg. Geus kabayang lamun suku anu jabadag dijejekeun kana sirana teh moal teu pencara tuh. Ampun, ampun juragan. Ulah dugi ka dijajakeun kana hulu abdi. Aduh, terus kabayang we meureun hulu abdi teh moal teu pencar. Abdi teh bakal maewet juragan. Pasian hirup we, pasian hirup. Lamun sia masih kena hayang hirup, sia teh kudu ngarobah pileumbangan kudu babalik pikir sia. Ulah jadi jelema jahat, ulah arek ngaganggu para saudagar anu larariwat kaya wewengkon Cipurut deuleu. Lamun sia masih tetep hayang hirup kitu oge. Sasok sia nah arek babalik pikir moal deuleu urang ajar. Oh, semun, juragan. Isim abdi janji bade babalik pikir. Moal jadi begal. Balik eureun we Yus bade balik ka lembur. Arek tani we gawe anu halal. Marek uga begal sagarupa. Ampun, ampun panuhun. Ulah dugi ka jejak ihul abdi. Bauhang seur deuleu bawa sia teh. Ngacawer deuleu dina calana sia. Eja, punten ku juragan. Aduh, soak nisim abdi teh. Ulah dijajakeun. Nisim abdi janji leres bade babalik pikir. Ma arek ngaganggu para saudagar. Ayeuna mah eta singkahkeun dampai sampean salira juragan teh. Ulah diangkat kitu. Meni palaur. Heug ku aing moal dijajak eta hulu teh. Heug atuh ari sia arek babalik pikir mah. Aing bakal diberi ampun. Ngan kade lamun kapanghidi sia ngabegal, sia moal diberi ampun eta hulu teh bakal tulus, bakal dibojak ku aing deuleu. Sia nu teh nurunkeun dampal sukuna. Atuh katampo kiwari mah Codet teh henteu sieun teuing. Teu katempo sepa lantaran jelas eta juragan nu teh mere hampura ka manehanana. Kudiha cengkat, baju acong-acongan. Alah, nuhun juragan, nuhun. Nuhun pisan isim abdi masih kene dibere hirup. Pokona abdi janji bade babalik pikir. Bade ninggalkeun ieu pasir burut, ieu bade balik ka lembur cek tadi oge. Kajeun tatani we daripada ngabegal mah. Alah, nuhun pisan juragan. Si Codet teh laju we ngajakan kadua urang anak buahna. Si Marekum jeung si Juha sagancangna ninggalkeun eta patembatan. Sabada nu tiluan kalalabur ninggalkeun eta patembatan. Kukuwe atuh juragan minta jeung badegana. Si Jot jeung Winaya ge ngarasa reugeuk ngemplong hatena. Lantaran juragan dua teh cenah bisa ngungkulan jadug eta bega anu sakitu saktina. Bisa ngaleungit sagarupa. Tapi ari ku si Endul mah cenah weuh nanaonan. Malahan mah bega teh janji bakal babalik pikir. Hidup Nul, hidup. Poho. Hidup juragan Nul, hidup juragan Nul, hidup. Hidup juragan Nul, hidup. Enya Nul. Teh telah geuning maneh teh. Hampura. Teh telah geuning juragan teh hebat. Tiasa ngungkulan eta bega anu sakitu hebatna tiasa ngaleungit. Nah dikumahakeun tadi teh. Dugi ka eta bega teh gogorelengan. Kateuing tri kumaha oge. Eta si Coet teh ngagogorelengan bari ngararasakeun panas keun bae nu penting mah. Eta bega teh geus nyingkah bari cing ayeuna mah bakal aman ieu tempat teh. Lantaran manehna janji geus taluk bakal balik pikir. Hayu euy, ayeuna mah urang teruskeun deui lampah teh. Ceuk si Endul ngajakan kadua urang badegana si Jot jeung Winaya. Pikeun neruskeun di lampahna. Atuh juragan minta ge ngemplong hatena. Sangka juragan teh lah geuning juragan teh hebat. Nya tiasa ngungkulan eta dua orang begal. Anu kasohor. Nya nuhun we. Kula teh ngaraos reug-reug ayeuna mah. Sumuhun sarengan sareng juragan teh.
Cek juragan minta main tengah rasa regreg lantaran tetela gening. Eta juragan dua teh cenah saketi mandraguna. Atuh abringan pada letih teh ngaraletih we neruskeun lambahna. Ninggalkeun wewengkon Cipurut. Heuleuh mitra waktos na parantos teu nyakapannya. Sagala urang tunda jajar carita Senul Jawara olok jodohi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Apuntenna tina sadaya kakiranganana nya mang saolanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.